Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pribados etang bobo santen-santen ieu nya aduh dina malam Kamis ieu pribados bade aya kawih nyata tangtungan hirup atuh sumangga. Lahirna rupa-rupa wujud manusia kereminuhan dunia tina sagala rupa carita kahormatan jeung kekayaan di mata jeung cancaya pikeun hirup jeung uripna. Napas-napas nu orang aya dina luka neraka dunya, bibir dipulas lipstik, cinta ditukuran harta, imut palsu, pinuh nafsu, pangharapan kosong, poe isu kumabesna. Naon artina kebebasan, naon artina kemerdekaan, menghirup diancam cancaya pikir, sabab ieu banjara hirup penting dihias ku bulan mabrak kaya haratina mun nyawa diwawajud lapang salaga langit pinuh putih mata panjara awon yang enak nabi inalillahi asal dianjur mulang ka anjeun amat hiji carita cucuk dunia isuk pageto lahir pak wujud manusia dan jadi cocokan nafsu birahi.